Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel Hanyir Official. Jadi ayeuna abdi Yudi Gunawan sareng rencangan abdi. Abdi teu nyalira di dia aya rencangan Mang Ukuk ngaranna. Ayeuna abdi di dia bade mencari sesuatu nyamongnya. Mohon kan Sesuatu mencari sesuatu yang tidak ada lah pokoknya. Nu disebut juig goreng nyamongnya. Lain juig, Nah tuh hantu, anjing. hantu mah. Ieu mah walau alam lain nantang atau lain yang kedatangannya wa dengan hayang nanya Seueur bejab jadi teh ayaan gitu. tah eta carita anu rada teu iyalah teu etis gitunya. Ayeuna teh abdi posisi aya di SMP PGRI Cisujen di daerah Takokak pokoknya mah Cianjur pokoknya namanya. Oke lah sakitu meureunnya ayeuna urang let's go lah da serab soalnya ieu lila mah ya Mohon. ayeuna urang dihareup heula teh kuk Mang pelawe soalnya di tukang mah ekstrim penuh tempatnya. Terus lami penkang te ketempatan gitu. Saya murang kali nusa. iya kita sekolah teh baheula urang ge sekolah di dieu nyamangnya Di dieu ngan nya kitu. aya hari taman encan saloba kieu sekolahna ukur aya 3 ruangan anu mah geus loba. 3 ruangan, heeh. 3 ruangan kantor hiji. Da baheula mah ayeuna ruangan nu anyar nyaeta masih kene pararoek da baheula mah asalna teh WC nya mangnya. Da pokona mah Kang sakola ieu tengah-tengah leuweung pokona tuh. Heeh. Leuweung hungkul. Komo bala ditu kuburannya. Belah mana Mang? Lah ditu tuh. Nah. Belah ditu teh seberang teh kuburan. Kuburan anu tos araweun. Heeh. Jarang gitu anu maot dikuburkeunna di dinya anu anyar-anyar gitu. Cenah urang ka mana Mang? Ka tukang langsung yuk ah. Da soalna cenah mah anu sok ka warung. Kan sok jaralan dia, mah. Tah ieu tukang teh. Sok aya Heula tempokeun heula mah, batean heula. tuh. Tah. Pokona mah tos terbengkalai lah pokona mah. Anu mah WC pindah ka belah dieu nya ka juru. Tah. Asal mah posisi WC teh lain di dieu. Nama tos lumayan seueur sih. Ngantos sababaraha bulan teu di tempatan. Dikembok. Coba ajaran buka Mang lah. Dikembok. Akalan. Akalan bisa tuh. Saya mah. Nah, saya suara dangdut euy. Apaan di ditu di kampung sabelah mah? Heeh, benernya. Pan di ditu mah pokona mah. Tah ieu anu baheula WC nya Mang, aya mah jentoran. Tah ieu baheula posisi WC di dieu. Pokona mah tuh tinggali. Saking tos lami lah pokona mah teh di tempatan kuat Kararia Gusti nu agung. Inget carita baheula teu Mang? Anu ieu teh Pan seueur carita teh anu mana? Nu arurang pas OSIS teh geuningan menang. Di dieu eta ngadurukan teh nih. Oh, anu barudak ujug-ujug lompat. Heeh, kunaon teh Mang caritana teh? Cenah mah anu saur anu ningal mah. Aya nu teu gadoheun ieu. Hulu. Duh sieun. Heeh. Tah. Tah mah bisa dibuka mah. Heeh. Wani teu ah. Wani mah. Waninya? Heeh. Ayo coba. Wani ieu mah jampe-jampe harupa teh mah. Bismillah we nya. Bismillah. Bismillah. Oh nama ieu tabu sabaraha Mang? Ayeuna teh karek 1:30. Oh, 1. Berapa pokona mah ngahaja nya? Ngahaja lah. Insyaallah mah enak naon. Kan ieu mah si aya ini. Saha? Si anu aneh-aneh mah. Pokona mah ieu mah ngan saukur ngajelaskeun caritana hungkul anu seueur mitosna gitu lah. Urang papai kabeh. Tuluy Mang. Tuluy. Rek ka jero wae teh. Jero mah. Ayo. Tah kamu
soalnya ya gitaris palapa jadi rada aya dangdutan tidak mencekam ini bener mah. teu bener. Pokoknya mah fans palapa we lah warga dia mah. Lain ari urang bingung na teh 1:30 kunaon ngadangdut gitunya lain nama lolor. Depan aya acara mang. Oh Aya bener. acara. Ada suara tuh. Suara naon? Suara nu apa? Ah, Serius di Tongo Acan. di sekolah Tongo gini teh. dia atap-atapnya ya itu geus rada itu apa nama? Tos rame soalnya. Ya oke dah, ieu mah si bangunan paling anyar itu mah. Tapi ku sejarah tempatna teh mah Jadi barudak sakola teh KB sadayana alim ieu dikelaskeun di dieu pokona mah. Ieu muka teh euy kan. Oh, nutup euy. Nutupnya. Tah, anu paling angker mah cenah mang di dieu aya pernah murang kali anu leumpeuh Yuni amun cek bahasa Sundana mah. Kosok kesurupan we. Wallahu alam euy. Heeh. Sing itu. Jadi kesurupan teh nyaitakeun ku juri anu teu aya kepalaan teh. Ada seueur sih sanes anu budak eta unggul. Jadi dia ge haneut ari haneuteun mah haneuteun nya itu caket bumi itu. Haneuteun mah haneuteun. Nyatakeun ku mitosna teh. Heeh, sareng Amun warga dieu mah pan abdi caketnya sareng sakola di dieu. Jadi amun jam 8 jam 9 deh teu tuanieun. Kalau orang pindah tempat heula ayeuna urang aya di luar deui nya da bieu di jero mah geus Mencekam teh nya mah. da naon ngaranna Babari jeung urang mah jeung teu boga ilmu naon di mah sumpah teu oge. boga cecekelannya can boga cecekelan boga jangjawokan lah. tapi insyaallah jang kahareup nama mah bakal ngajakan jelema babaturan nu bisa lah gitunya saeutik-saeutik. Nah, naon istilahna mah ngahadirkeun meureunna nya. Ayeuna mah urang kieu heula we mimiti mah. Coba-coba. Ya teh kelas sabaraha mang ayeuna teh? Kelas 8 lin teh. Ing poho bagoy. Saking tara sakola urang. Saking utara sakolanya mah. Iya bagian luarna. Tah, ieu mah bagian pangkarna teh ieu tah kos kieu anu ceuk rada mencekam. Baheula teh. Da teuing ayeuna ge wallahu alam. Nah, sih pangkarna. Soalnya amun kelas 2 ieu mah jarang dianggo mang. WC na deh. Maksudna ya. Tah aing mah reuwas mang nempo ieu teh unggal peuting liwat dieu teh da panya aing teh naon gitu nya. Teu nyaho. Wanian atuh rek mana mah apa tinggal dia. Lain pan urang mah lamun baheula mah mimiti ka dieu kamari mamake kartu Telkomsel eueuh sinyal mah. Oh, di telepon teh sok di dieu aing teh tah jeung harim teh. Boga hari mah. Aya atuh. Aya jago. Ngahina euy. Kitu ge boga harim piraku aing teh. Tah. Woi. Bet. Beben coret. Dia bet. Oh, Aya ieu euy aya rencangannya. pan geus ditelepon kurang ieu. Heeh bener. Rencangan arek ngiring beureun. Ka mana mang? Mang. Naon? Itu mah. Naon ah? Itu Di jero lin. dilepat. Tapi bieu di jero asli. Naon mang? Singa ningali mang. Ah, belah mana? Di belah juru bieu mah ngalebat ke belah dieu teman teh. Wah, Warna bodas, ting naon. geus teu aneh lah. Pocong balap karung. Ripuh. Kabelah mana mang? Hah? Kabelah hareup kabelah mana enak? Ka jalan dia we lah mang, anu caket. Ayo ka tukang. Ganti tag mang ah. Hah? Ganti tag buru. Dihanap mang. Nek katempo sakolana. Tuh mang, pokoknya mang. Tak ieu mang kantor nanti teh. Heeh. Tah, baheula mah pan sok ngenong di dieu nya OSIS teh. Di dieu teh sok aya anu ninggal cenah mang teh. Pokoknya mah tuh tinggal diacak-acakan ieu saking tos rami. Tadi ieu Jerona coba tempokeun mang. Tah, baheula mah urang sok harees di dieu.
Heeh nya. Batur sekolah orang baliknya. Itu naon mang euy? Mana? Aing ruas naon teh kompan gelo teh sia bedul. Saya kedatangan tamu Mang Walid. Mang Walid tempokeun beungeutna heula tuh Mang Walid. Arab. Inframe tuh Mang. Pernah dipegacan di dia salila sok ka warung. Can. Sok atuh nyarita Mang. Cerita mah. Tuh bener Atuh bener sih tuh bener ulah asup. Ulah sudah asip di tukang we. Tuh sekolahan geus model kieu euy. Ieu Pokona angkat lah. pokona mah heueuh. Jeung sekaligus mempromosikannya ieu ka jang pamarentah atuh euy tulungan sekolahan aing teh euy. Meh aluskeun. Naon eta mah? Naon teh? Cai nya. Yang ruas melekbek kitu. Ya mang tengah-tengah leuweung ya. Heeh ka dieu leuweung pokona mah. Ieu ge lemur ngaranna teh babakan Bandung ngan nya eta Tisen. di Iseun. Padahal kota itu. Heeh. Kotakan sawah. Heeh lieur. Lieur nya. Heeh. Sarua aing. Enak ka mana mah? Barudak kumargi di sekolah anak abdi teh acan mendakan siluman turuk termos nanya. Jeung siluman ka yang pantau nya mah. Paling ketika dia hungkul videona tapi tenang bakal ayat video tambahan ti Mang Ukuk nu bade ieu nya Mang bade uji nyalilin sorangan. Siap lah. Oke mungkin sakitu wae ti geng Hanyir Official. Jangan lupa like, komen, sareng subscribe. Oke? Subrek mang. Subret. Kudu udud Mang sabari udud. Soalna duh, kudu di ngomong lah. Kudu sok we. Cenah naon? Jemput heula Mang. Soalnya pan mimiti mah sok aya teguran geuningan. Oke heula atuh anjing. Ka dieu heula. Jam 3:30. Lain sia wanita sorangan we atunya. Sorangan. Sorangan we uji nyali. Sorangan. Sok atuh Mang Ukuknya. Ayo bang. Hah? Ayo amang tungguan di dieu nya. Urang tungguan di dieu. Urang arek jalan pipir mang. Ya Mang. jalan hareup kita mang. Mang dadah tuh. Dadah mang. Dadah mang. Ya. Ya ditelepon mang mun geus beres. Siap. Gorowok we. Gorobok. Aduh pemirsa ditantang ieu ku amang hiji deui kita sorangan majarkeun deh. Tapi ngawanikeun jigana mah. Soalna karunya nu sok balik ti warung dipegat euy. Kudu nyudut heula udud nyudut teh. Sabari ngarokok teh naon nya. Soalna kasih. Soalnya rada serem gue asli di jero sekolah mah. Ketungguhna acan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika abtatu. Assalamualaikum. Aduh mang geus jam 3 leuwih kitu mang diukeula di dia rada sieun. Aduh gamuridan anak-anak. Aduh sorangan eta. Aduh. Hening boy. Ning sok aya sok sieun aya di ditu tuh mang Maafnya hasilnya ngaganggu ya. Aduh. Geus jam 3 mang tiris bener aduh anu mau randa ka dieu jiga teh mantap digoyang. Tapi bisaannya baru udah kayak namanya gambar tuh naon eta sorangan mang sumpah naon ge urang betul bisa saha geus baralik baru udah kru-kru naon ge mah teuing we ieu mah teu mah teuing
asli asup ngal asup ka dieu nya teu bohong lieur tangkurak sieun mah asli sok sieun dina film mah dina film jurig mah mun dipegat tina lawang panto teh kira cai teh senarikan deh kah toren teh senarikan belah dia tah lieur mah asli lieur teh moal di dieu di ruangan ieu hawana teh jeung panas di mangko di dieu mah hasilnya nggak ganggunya. Sieun belah dinya mah tapi leuwih serem mandi dia mang tempat mah penasaran deh kah naon sih cai teh kitu wae Ibu Siri kudu rading tong asli Ibu Siri imang aduh sieun asli semakin mencekam panas ngayab pokoknya malah ngayab mang nanti nyeri niup kudu rada cicing di juru ini ya sieun empot di juru nya sorangan mah mararuncul tadi mah kerduaan mah aya kemang terbengkalai coba ka kemang terbengkalai mah tapi gaya tah masukan buat anak-anak sekolah apa namanya ayo urang mah kembay bobogohan mah geus bisa kuli macul tong kabobogohan cenah tong diturutan dina film-film mah turutan mah kieu we mah tuh cai teh ngaletikan ngagedean cicingna di ditu ngawanikeun jeung naon diadanan isin ku juriku astagfirullahaladzim bismillahirrahmanirrahim Allahumma balik lana emang di topi ya lumayan yang ke macul kayak suka dicokot serangan lagi serangan teh menggelebug-gelebug kok bilikan itu apa naon palapon
Palapon mah aya meureun ieu nya. Naon sih? Tutup palapon teh anu kitu tapi gegerembrungan asa mencekam. Ngegenjay lah pokoknya makan hati teh. Siapa yang mau kulantung di kabur. Takut. Naon coba. Orang keluar. Oh, tuh mau kopi urangnya. Kopi good break pokoknya mah. Aduh. Dia wae di dia udah naon dadah. Bener naon tuh mah. Bisi pajarkeun bobohongan sasaha tuh itu. Asli orang sorangan. Sasaha mah. Asli sasaha tuh. Yudi teh. Labuh gas. Tong mah di sakolana. Tidak ada apa-apa. Utah imoy. Utah don genyer lah pokoknya memang. Tungguan ku aing di jero. Tambah penasaran. Naon. Berarti warga mah lain mitos-mitos teuing nya mah wararadul we bararangan. Kos urang ge rada sieun. Maafkan aku setulus hatimu. Jangan dilakukan araruhan kieu deh. Naon di deui. Tidak ada apa-apa. Berhubung geus tareh tahrim, hampura videona ngan saperti ka dieu. Pokona mah engke mah bakal pasti bakal ngajin video nu leuwih seru di video ieu. Tong hilap dukung ya pokona mah channel ieu supaya anu ngalik tonton mah kudu ngan ulah di like mah ulahnya umat ieu bubruk bukan teh beneran nya euy teka bos sieun kieu bos. Panginten cukup tika dieu videona. Abdi bade salat heula mun teu tunuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.